Kana ari eta wa kaya martelakeun kana wa Tuhan sareng pirang-pirang bangsana lapad kana. Irfabi kana mubtada asman wal khobar bihan siban ka kana zaidun da basar irfak kedah ngaropakeun anjeun bi kana ku lapad kana al mubtada kana mubtada isman barina jadi isim kana. Wan siban sareng kadang ngajabarkeun saresna anjeun al khobaro kana khobar bihaku itu kana. Kakana zaidun da basorin ari contoh eta tetap lapad kana zaidun da basorin kana parantos kabuktosan sajeun manjeda basorin eta anu ngagaduhan paningali. Kadzaka hadhadul bata amsa wa kadas basoro laisa kadzalika eta tetap saperti kadakanya kadaka eta tetap sapertoskeun itu kana ada ari lapad adha hartosna waktos duha lah ketika dihartosannya dola sang lapad dola bata sang lapad bata amsa sang lapad amsa. Wah kada sareng inget eta tetep sapalapan ieu sapertoskeun ieu mazkur adha dolla bata asbaha ari lapad asbaha. Soro sareng lapad soro, laisa sareng lapad laisa, patia sareng lapad patia, wan paka sareng lapad infaka, wazala sareng lapad zala, nah bariha sarta lapad bariha. Arbauha nu ari sadayana tina itu. Lapat arbahwa nu ari opatanana tina itu arba gitu ya. Tatadihu eta narima jelas itu arbauha mimba dina pin dina sabadana pi. Kada mabada madorpiyah wayalati takunu masdariyah kadzaka eta tetep sapertoskeun ieu mazkur pati awan paka zala mabariha eta tah. Dama rila padama ba'dama dorpiyati halna tetap itu dama dina sabada ma adorpiyati nu bangsa dorpi itu ma wahya sarang ari tu ma adorpiyati alati eta lapad takunu kabuktosan itu alati masdariyatan eta masdariyah wa kullu ma saraftahu mimma sabaq mimasdarin wa ghairihi bihil tahaq wa kullu masarang ari saban-saban lapad sorob tanasib anjeun nu kana itu mah mimahalna tetep tina lapad sabako narima ti payun itu sabako parantos ti payun itu mah mimasdarin nyatana masdar wa ghairi sareng salianti itu masdar iltahaqo eta narima nuturkeun itu kullu ma sorob tahu bihi kana itu mah sabako. Kakun sodikon latakun mujapia wangzur likoni musbihan muwapia. Kakun sodikon ari contoh eta tetep salapad kun sodikon latakun mujapia kun kada kabutusan anjeun sodikon eta anu jujur. Walatakun sareng teu kenging kabutusan anjeun mujapia eta anu bodegong. Wangdur sareng kedah ningali anjeun likoni karena kabutusan abdi musbihan eta anu subuh-subuh muapian tur barina anu nyumponan.